kuat orang sadayana sing dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala keberkahan dina rizkina khususna dina usiana emeh tong bosen-bosen ngabimbing urang dugikan ninggalkeun alam dunia ieu amin ya robbal oke khusus kersana ahinal kiram sayyidil pangresa Pak Ustad plus Sohibul Bed plus MC mudah-mudahan mantena sing istiqomah mungkin kusim kuring dipilih hormat jajaran aparatur pemerintah mudah-mudahan sadaya jajaran aparatur pemerintah sing aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala duwi kang ngajantenkeun ieu tempat anu baldatun thayyibah wa rabbun ghafur amin ya robbal terkhusus salam hormat sim kuring kersana Sohibul Bed sana ki bapak teh ngaran bapak saha ngaran bapak mana teh tuh make bapak tuh si sopan Bapak Ruby Yulianto Sulaiman dan Ibu Siti Sophia namun ditinggali karena riwayat mah istri Kanjeng Nabi pang cantik nana teh Sophia pang cantik na duwika disebatkeun nana ge bejelmaan bidadari ya mudah-mudahan Ibu Sophia sing janten wanita tercantik kalau ngadampingi Bapak Ruby Yulianto Sulaiman amin ya robbal alamin servisnya yang bagus Bu ngedeling lo oke Bapak Ibu anu sami-sami hadir sate acan ngamulai karena pangaosan kos tangkos urang sadayana dikempalkeun nu paling utami mah urang sadayana disuhunkeun dorong doa rekna Sohibul Bed kamari atau nabi tadi neme rengse nyepitan anu namina saha namina lain bapak ujang sama bapak mah ku mamah disepitanana ujang alwi anu nembe disepitan mudah-mudahan sakumaha gambaran sapalihna dagingna dipiceun ieu pertanda bahwa murangkali ieu akhlak aweuna sing leungit nya tina sifat aweuna sing leungit sing soleh amin ya robbal alamin cekap sakitu kada tek nanya kenaon oh bios cicing bola di dia ngaji wing yo cenah maturan ya dari hari yang udah kenalan di acan di wing tadi langsung biu ngan lamun jadi ujang jadi ulama mungkin ganti bin ya bin saha gitu mudah-mudahan biasana sok seueur orang tua teh sadar berkat anakna terus deh abdi di bumi ngarintis pondok kawitna teh ku abdi teh nu kolot-kolotna teh teu dicaketan budakna we fokus lila-kalilaan budakna teh hayang ngaji tambah darsek sebenarnya subuh ge ngilu ngaji bapana teh nganturkeun lila-kalilaan budakna dicariosan bapak mahnya cenapan ujang teh ayeuna mah tos ngaos izin mahnya bapak make guru teu gugah mahnya teu ngatepan ada teu amekeun kolot mana nu ngamek diomongan kitu kudu janten kurang kali makanya simpel Pak Ustad lamun hayang nyadarkeun kolot tenang degeutane budakna dah lamun diomongan langsung kolotna mah sok ngadat sok ngamok ari budakna heula mah disolehkeun geura kedap deui bapak ujang di kopeang geura cici budak lagi geus best friend deui hadirin wal hadirat rahimakumullah alhamdulillah perkempelan urang sadayana mudah-mudahan sing kenging ridho Allah Subhanahu wa taala sing dihampura sadaya dosa urang sadayana sing janten jalmi anu bahagia di dunia sareng akhiratna amin ya robbal ieu Bu Pak batu nabi batu Ibu Bapak ieu nya da urang teh hirup di alam dunia teh teh geus lillah aya nu tos 70 tahun
aya anu geus 50 tahun ari teh aku non pet-petan wae nya kabel bluetooth tapi kumaha coba cek balik ade ah ibu bapak kurang teh hirup teh da geus kadalila terus teh geus menang naon ya pan urang teh kamari ieu geuning keur ngaji di luhur ngababadak lah ngababadak nalika urang ngaji di luhur kapungkur tos diterangkeun alam ciptaan Allah teh jumlahna aya sabaraha hiji jadi jumlahna alam nu diciptakeun ku Allah yang makhlukna teh banget alam nu diciptakeun jang urang salarea teh jumlahna aya 5 alam arwah, alam rahim, alam dunia, terus alam barzah, tapi alam akhirat. Ayeuna di alam dunia urang teh da perbudakan perlu make tapi satu sisi urang teh deui teh kudu ngalanjutkeun perjalanan nyaeta nincak alam barzah oge nincak alam akhir persoalanana di dunia wae hirup teh nu gratis bener di dunia wae hirup teh teu aya anu gratis sok leuheung di dunia teu boga duit bisa usaha sok leuheung di dunia teu boga duit bisa nginyeum ari di belah beuntas gitu di alam barzah bade nginyeum ka saha beres di alam barzah pindah oge ka alam akhirat nu matak lumawi nu botak katingang awi kurang waktu di alam dunia kudu terjadi balance apal balance keseimbangan satu sisi urang teh kudu nyediakeun waktu jang modal hirup di alam dunia satu sisi urang teh kudu nyiapkeun waktu jang modal urang di alam akhirat terus aya di batuna kita sapat asa kurang geuna diganti Pak jujur lamun kenal jeung si ibu di atas ring tiba-tiba Pak eureun heula eureun deui geunah teu ieu ge kieu resiko nanti ditinggalkeun ku ibu-ibu geunah pasti balik awas balik ulah sing karunya euy cek kita dia namanya waktu hirup di alam dunia ieu kurang kudu terjadi seimbang siapkeun waktu yang modal di alam dunia oke nyiapkeun waktu modal yang di alam barzah jeung di alam akhir nya atuh da kelila Pak tina sapoe sapeuting teh urangan saukur dipenta waktu 5 kali ku Allah teh bari ke 5 menit acan eta yang modal akhirat terus tina saminggu urang teh dipenta waktu saukur paling lami ge 2 jam anu nami ngonan teh kosong eun kakabeungan teh eta teh jang modal urang tabungan di alam barzah jeung di alam akhirat luar daripada eta silahkan waktu gunakeun jang modal urang hirup di alam dunia dunia terus dari akhirat kurang balangsa akhirat terus di alam dunia maknya menta jeung menta sakali menta teh gawe 2 kali mumun merenana ge batur teh tah kukituna ibu ayeuna ieu urang teh keur nabung jang di alam akhirat siap nyen tabungan siap ulah kabalik makana tika beres nya bisi tunu urang soringan gelaku sholawat terus mungkin terakhir urang mahalu diam seperti di luhur teh geuning kamari ngadoa nya terus mungkin urang dibagi sahawe mananya tadi teh urang teh barang bawa mau dibagi sesuatu lah karena rek diberen jadi rek nyumbang mah terus tolak
bener mah budak kene oge geus mikir-mikir anjing mah teh komo geus badak rumah tutup kana ngaji-ngaji rek mah kasih tahu nggak ya? Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan orang sadayana sing janten jalmi anu bahagia di dunia na oge bahagia di akhiratna amin ya robbal alamin. Ceu ieu ada urangna we hayang bahagia tuh ayo salaki ayah berarti selama ican bahagia abdi sebagai perwakilan atas nama laki-laki asarada kirang merenah eta jawaban teh ari ngaran-ngaran hoyong mah berarti acan lah ai urang atuh Pak bebeakan ngamodalan kanu jadi pamajikan teh geuningan can bahagia kene Pak bener teh coba balikan ditanya teh ibu yang bahagia tuh ari hoyong teh berarti setruk salaki manehu setruk kedeng deui ge ieu saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da memang lamun budak-budak bahagia cek pola pikir urang mah moal aya geusna ngaran-ngaran nafsu mah moal aya geusna ari di dieu geusna naon bahasa moal aya atos. Nah, bantuan atuh ngaran-ngaran nguber-nguber kabagiaan cek nafsu cek diri pribadi mah moal aya atos ayeuna keur teu boga HP nu penting mah boga HP we atuh wios cunit-nit oge giliran HP cunit-nit geus aya hayang naon deui hayang apal digigit iPhone deui tuh geus iPhone aya hayang naon deui mimitian can boga mobil wios atuh nu penting mah aya nu salungan we najan butut giliran geus gaduh hayang naon hayang pajero seprot ya leres berarti kumaha atuh tolak ukur kebahagiaan teh dan geninganan ngaran-ngaran cek nafsu mah moal aya atosna moal aya beresna moal aya geusna beresna teh nya innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta karek geus moal aya kahayang deui udah buka kahayang di alam kubur teh kadenge kudu dalam dunia nya makana daek ke daek urang balik deui kana aturanana Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tos masihan tolak ukur yen urang lamun hayang hirup bahagia dunia jeung akhirat kuncina teh ngan saukur aya opat geus beureji opat silahkan ibu ngabeberi dunia silahkan ibu ngabeberi kana kahayang ibu tapi punten lamun urang hayang bahagia lain di dunia hukul tapi para tika akhirat punten perhatikeun salah sahiji anu opat ieu syukur-syukur urang bisa ngalaksanakeun opat-opatanana tapi minimal salah sahiji mah urang kudu kaasup golongan eta lamun teu kitu maka siap-siap diri urang kagolong jalma balangsak mungkin di akhirat erek balangsak gitu di dunia ge hese tiap Senin Nyenin tiap Kemis Ngemis maknya urang teh erek jadi jalma balangsak di dini wa dunia wal akhirah ci atuh geus cukup waktu di alam dunia balangsak hayang mah di belah pentas urang teh jadi jalma bahagia. Saur Kanjeng Nabi kuncina saukur aya opat sholawat aduannya siap doa kembali balik mah ngadangu teuing jangan jatuhkeun mental Pak Ustaz teh tinaon kawin teh tadi dia macam jam 10 teh baru sekurang teh bener teh kan apa ngajatuhkeun mental urang kan emang kenyataan atuh ada dirobah sakalian aja namanya wih besar aja lu yang sholawat naon bareng-bareng tanah ari ngajurung ku karesep mah kasayan teh teu karasa tapi lamun teu cocok jeung hate kasayan teh berat makana jang mimitian urang belajar saya kumaha cobi atuh tingali kasayanana teh anu sesuai jeung hobi urang supaya urang teu ngarasa kapaksa
ngaran-ngaran kealusan kurma kurang teh sholat sunat wabah dipaksakan titah tahajud itu tambah jauh. Beda kealusan teh lain tahajud hungkul tak akasayan teh loba cara nak ci atuh neangan hobi jeung urang geula nu cocok. Ari ibu resep teu bari kebeluhan. Resep nah menyak tadi oge nyalawer. Ngadang-ngadang tadi. Ustaz nyawer. Atuh we ngajak maksudna teh kieu. Pan ngaranna ge hiburan ayeuna pangajian. Atuh anggap we lamun memang tadi awon anggap tadi modal ayeuna keur oge. Naon we seekna nya. Aya tahu di orang kira gini ustaz lagi tadi ngiluan manyang oge batur wae eta urang ge manyang hayang oge. Deketin lah oge batur wae mah. Tadi teh anu nyanyi lagu hampura teh ya. Cek urang teh duwe jeung urang ya kunaon. Tapi nggak diomongin masyarakat teh. Samaru kurang teh nabi kan kurang teh jalma biasa. Makanya ibu kieu nya konsepna supaya teu aya rasa ijik kanu jadi ajengan. Kieu carana lamun ningali ajengan ulah sok paribahasa nuturkeun ajenganana. Tapi niatan nuturkeun kasayanana. Ulangi deui, lamun urang nuturkeun ajengan, tong diniatan nuturkeun jalemana, tong diniatan nuturkeun abdi, tong diniatan nuturkeun pangersa kang ustad, tapi niatan nuturkeun kasayanana. Sebab lamun urang diniatan nuturkeun jenis jalemana, punten abdi oge Pak Ustad teh lain nabi. Abdi teh jalmi biasa sami sinaran ibu aya kesempatan berpotensi ngalaksanakeun kaawonan. Mungkin lamun urang diniatan nuturkeun jalemana resikona nalika eta ajengan teh kapleset saeutik nyieun kasalahan saeutik kaalusanana teh jadi goreng gue teh anana. Ya, terus. Jadi lamun urang ngaidolakeun ustad ulah nuturkeun jalema tapi tuturkeun kasayan nana geura lamun kitu mah sanajan ustadna oyang oge urang teh moal kapungkureunan panon cuma tapi dah paling resep ngomongkeun ajengan gurih bu gosip mantap eta sok salawatan dua mah salawat naon lu bareng-bareng ayo salawat belum hadita kita teh sholawat dan syukur bahasa Arab dan kembalinya orang tuturkan kan wing ka dieu teh meureun sebab ieu dipeureuh tuturkan heula hijinya kembali ulah ka ulah jadi ngomong sholawat teh aya lagu religi habitat pandiniatan lagi nuturkeun ieu ngabubunga banyak mau jadi omong oke jadilah sarua kuluhuna ieu sok mah habitat mah. Ujang itu nyanyi, sok bisa tuh, sok di introan dulu aku ujang. Tapi waktu disadar kan? Jangan surat disadar. Sok, abi tak bulu botak. Sok, beralnya. Iya makin wing. Oh kan, pelan. Habita yaumat laina kama uhina aw yuqada
Sing sehat, sing soleh kada yang dituturkeun ka layang. Sawer gitu kok bapak. Ayo bapak. Yang mana? Oh itu ya, bising itu bau gue nih. Kunci kebahagiaan jumlahna aya 4. Hiji aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban wala takun khomisan. Jadi kunci kebahagiaan teh 10, anu kahiji aliman. Naon artina aliman? Pinter, bukan. Aliman teh hartosna lain saukur pinter tapi ngarti bareng. Aliman teh sanesa ukur pinter tapi sebab pinter jeung ngarti teh beda. Pinter mah produksi akliyah. Ibu terang asalna hiji tambah hiji teh sabaraha. Sabarantos di pasihan kuninga hiji tambah hiji teh sabaraha? 2. Itu kakarek pinter. Ari ngarti kumaha? Ari ngarti mah keselarasan kehidupan urang sesuai sinareng ilmu pengetahuan urang. Jalmi anu ngerti hiji tambah hiji sama dengan 2 belum tentu dalam praktekna jual beli kawas gitu. Atau ibu punten tong jauh-jauh, ibu apal arina tepan sapoe saputing sabaraha kali? Sabaraha kali? Hah? Nah tepan sabaraha kali sapoe saputing? 5. Dina bukti kenyataan apakah benar tiap hari urang ngalaksanakeun 5 kali? Enggak tuh. Kadang-kadang aya 5 poe sekali. Leres. Ya modal Jumat, Idul Fitri, Idul Adha itu. Urang teh nyaho hasil mingguan di mana meni, hasil pengajian di mana meni, bahwa hukum kieu teh haram, hukum kieu teh boleh, terus ngalaksanakeun sapertos ieu teh pahalana agung. Tapi pada kenyataannya, apakah kehidupan urang selaras sinareng pengetahuan urang? Iya bedana, makana nu kahiji teh aliman kudu jadi jalma cukup kuping. Sebab pinter jeung ngarti teh 2 sisi anu berbeda. Pinter mah produksi akliyah kamana? Jangan disumbang cici lah ka kota foto ini. Oh ka bapak ulah. Sedangkan ngerti ieu produksi HP. Ibu apal teh pahalana abdas satu acan bogo apal teh? Hah? Pahalana abdas apal teh? Pahalana abdas teh di mana-mana aya jalma ngalaksanakeun abdas hiji dosana dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngahapus dosa teh lain saukur maca istighfar hungkul eta wudu yang salat. Wudu teh eta teh termasuk daripada ngurangan kana dosa. Terus pahalana tina wudu teh naon deui? Jang jadi baterai cahaya urang jaga di akhirat. Punten lamun ayeuna urang kumpul teu aya lampu poek moal. Genah moal lamun kumpul di nu poek. Moal. Tah di akhirat ge urang teh perlu anu namina lampu. Di mana lampuna ka PLN PLN di akhirat mah. Ieu teh gunaon kieu we? Cek. Eta kan. Coba aya biasa 10 menit deh. Di dunia wae urang teh perlu anu namina lampu. Di akhirat di alam kubur eta tos karaos poekna dan pasti poekna, berarti perlu cahaya teu nya
kumaha nyaangan dina alam kubur cara nana teh ku anggota tubuh anu kantos dibasuh kalaksanakeun wudu nu aya di alam dunia. Eta ibu sok abdas tah eta teh jang nyaangan urang jaga di alam kubur. Atuh Kang urang teh salat 5 waktu can bisa ci wudu-wudu we atuh heula. Minimal mah urang jang nyaangan diri urang jaga di akhirat. Ibu sok wudu. Oh lanjut. Jang nyaangan. Terus deui pahalana wudu kieu. Di mana-mana aya jalma kersa ngalaksanakeun wudu, samemeh bobo. Ya naon deui gerak geunah ngaji deui. Heeh. Wudu urang sate acan bobo eta pahalana lamun mah urang kamangsa ku Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawa nalika posisi nawengi mangka digolong mati syahid indallah. Itu jalmi anu sate acan bobo ngalaksanakeun abdas heula. Punten Bu, ai urang samemeh bobo sok abdas heula tara. Hah? Ai abdi mah ngaku. Tara ai abdi mah. Kajeun teh wudu heula sampai sare teh jadi teh sare-sare. Meledos we. Bobos. Da jadi sare teh. Geutna. Da urang mah morakeun. Maot lagi buang meureun deui ah. Itu apal ngan kacek saur Kanjeng Nabi mun aya jalma pupus kok posisina dalam keadaan suci mangka pupusna syahidun indallah digolong mati syahid bebas marobuka dari itu teh bah moal ditanya ibu yang ditanya di belakang teh ku malaikat ayo teh aling lamun alim berarti biasakeun ngalaksanakeun wudu komo nu geus kolot-kolot usia 70 manaon batal jeung salaki moal da sarena ge papisah. Bapakna di hareup, ibuna di dapur. Alasan mepene incu. Ai abdi mah da ngora keneh. Kata Ustaz gas ge ngora keneh. Hese batal jeung batal we kajenting sare teu deukeut pajanteun teh cenah buang geus teu bogoh deui abdi nya. Kajasigan maeng Sri Nini mah araan nini abdi we mah buktina. Aki abdi di kamar hareup. Da si emak-emak ayana teh di dapur. Itu mah main incu pagaweanana teh. Kitu mah ge di desa ruang. Mending ge wudu lah aya mah wudu sampai sare teh. Di mana-mana dicabut nyawa mautna keadaan diteleng seukur husnul khotimah syahidun indallah bebas tidak marobukan balikan deui hiji aliman urang kudu jadi jalma ngar selaras antara ilmu urang sinareun kahirupan urang. Lamun hese keneh jadi golongan anu kahiji minimal golongan anu kadua. Heueuh da urang mah kitu teh jalmi biasa terlepas tina dosa atuh kadang-kadang mah urang mah tujuan hadir ke majelis ilmu ge lain nuntut ilmu. Naon atuh? Nuntut darunana sadis-sadis deui ge. Lain nyakan pahalana nuntut ilmu teh seueur aya kalana kenging ilmu aya kalana jang ngahapus dosa tapi tos untung kan tos untung kurang daek hadir ka majelis ilmu sanajan teu ngadangukeun ge tos untung minimal dosa ngurangan ngan kacek teu meunang ilmu mungkin bae daripada teu sama sekali ilmu teu meunang dosa ge kalah namaan minimal ngurangan asal kersa calik pas di diu ke bari barang daan dibere mah hari itu mah nyen alui daan nya porsi dibobosan eta mah ibu sinareng bapak ieu ayeuna keur hadirkeun ya bade kersa ngadangukeun cariosan abdi mah henteu kitu sawios-wios kan minimal
minimal ya pikir jalma sok pilih-pilih ustad kan sok aya jalma teh pilih-pilih ustad amun eta mah udah panak murutan ih atuh tong didengekeun naon atuh minimal ngurangan dosa cicing we di dinya bari ngalentuk we gitu tah ulah bari ngagosip wa ulah cicing-cicingnya gosip anu ibu-ibu ge anu ngadangkeun ieu teh aya ngeuseukeun ningali rarai abdi gitu aya nu fokus, anu henteu, anu nurutankeun bae minimal mah ngurangan dosa syukur-syukur urang tiasa ngengingkeun elmuna hiji aliman kudu jadi jalma karena mudah-mudahan urang sadayana oge keturunan urang sadayana mudah-mudahan lain saukur pinter da ari pinter mah tiasa dipilarian di sekolah pinter mah tiasa dipilarian di pasantren anu jadi masalah mah kumaha budak urang teh jadi ngarti lain saukur pinter pemodeui ayeuna negara urang geus loba teuing jalma pinter mah nya anu diperyogikeun teh ayeuna teh jalma ngarti hiji aliman lamun hese kene jadi jalma alim minimal muta'alliman golongan nu kadua naon pencari ilmu agama nyari bungkul jadi lain dituntut bisa lain makanya lamun aya keluar bahasa rek naon mingguan jeung mingguan akhlakna ge kiduk-kiduk kene minimal ku hadirna ka majelis ilmu kurangan kana dosa daripada itu sama sekali coba sok muta'alliman anu dituntut teh lain hasilna tapi ingkit na mangkat na bantuan nu dituntut teh ingkit na angkat nah ayo erek ngomong deui erek naon mingguan erek muta'alliman bahasana ge muta'allim tuntut ilmu agama lain pinterna heula soal pinter jeung teu pinter mah eta mah urusan Gusti Allah jadi lah rupa-rupa merekna ABC dari kemudian pokoknya nanti malah muta'alliman didik budak urang dina masalah ilmu agama boleh budak urang jadi dokter boleh budak urang jadi insinyur jadi notaris mana yang dihalangan ayeuna mah sepuh beda budak zaman ayeuna jeung budak zaman kapungkur siga nama urus budak zaman ayeuna mah sepuh sigana kolot kudu nuturkeun ka hayang budak lain budak nuturkeun kahayang kolot leres teh muta'alliman didik urang kali urang dina masalah agama boleh budak urang jadi dokter jadi insinyur mana keun bae wah beda Pak Ustad jadi ustad budak sekolah kudu diulang-ulang ulah sebab sur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an inna sa'yakum la syatta sanya-nya profesi jalma anu hirup di alam dunia teh beda-beda aya anu jadi ustaz aya anu jadi tukang milarian ilmuna Pak Ustad aya nu tukang ngomongkeun beda-beda profesi keun bae kahayang mah coba lamun ustad kabeh di dieu saha anu rek mingguana atawa di dieu jadi guru kabeh siswana saha ya makan urang lamun jadi ustad tong sombong teuing jadi ustad jadi guru ulah sombong jadi guru kudu syukur sok ayana guru ku sebab aya murid aya teu murid tanpa guru tanpa murid itu aya paling disungsirikeun batur mana muridna ayeuna kiai tong galak teuing ka masyarakat sebab aya na kiai ku sebab aya coba lamun masyarakat nana teh di kampung ieu sadayana dari kiai aya moal kiaina ya moal ada kiai kabeh tandana aya kiai teh aya masyarakatna leres
Muta'aliman inna sa'yakum lasaka sanyanya profesi dalam mati berbeda-beda, tapi baik profesi beda-beda. Nu penting mah inna akramakum indallahi atqakum. Nu penting dina hatena aya takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Budak urang cita-citana jadi pedagang keun tuturkeun, tapi didik heula dina masalah agama. Jadi pedagangna tetap takwa ka Allah Subhanahu. Budak urang cita-citana jadi pejabat tuturkeun tong diulang-ulang. Kadang-kadang sok aya kieuan cenah jadi pejabat mah meureun kayak kaituna ngabangsat. Ih, buah-buah kieu budak urang mah jadi saroleh kabehanana. Ngan kacek wayahna didik heula dina masalah agama. Karena punten akhir-akhir ayeuna nu ibu kolot teh ngan bab ilmu dunia. SD na, SMP na, SMA na kudu lupa tori, budak rek bisa ngaji, teu bisa ngaji, budak rek sholat, tara sholat, tara salawe. Nu penting mah ngejar kana target S1, S2, S3, S4 jadi pejabat, S5 na di Sukamiskin. Kunaon ayeuna loba pejabat kurang make kudu masantren deui di Sukamiskin, sebab baheulana kurang didikan agama. Jadi kurang paham, kurang apal mana hak batur, mana hak urang. Cek segala buki, cek segala buki aspal ge buki atuh dah. Aspal buki, semen buki, koral buki, da ucing gitu-gitu teuing. Ucing gitu ya. Nah, ari jalema aspal buki, koral buki. Muta'aliman didik heula budak urang dina masalah agama, keun cita-citana jadi naon wae dorong ku urang. Ngan kacek punten minimal dina waktu maghrib sok atuh giringkeun ka masjid. Ai urang sok giringkeun tah? Apes atuh. Apes. Ai sakuduna ai nu kedahna wajib ngadidik budak teh saha? Anu kedah ngadidik anak teh pertama ditinggali tina mamahna. Bapak mah ngamo dalan itu ya runtutanana ku mamah. Mata punten Bu, lamun urang ngagaduhan murang kali hayang soleh punten pisan ibuna kedah soleh titulah. Dalam ngitung pamening-mening lamun kita pilih mana lalaki na anu akhlakna goreng atanapi awewe na anu goreng. Guanana atuh lu goreng abeng meunang mending keneh lalaki mah geura tingali punten kisahna putrana para nabi kapungkur ya. Bapakna pangkatna nabi sampai jadi rasul sebab akhlak iluna kirang sae. Punten Kangjeng Nabi Nuh ngagaduhan murang kali dicatat dina Al-Qur'an itu iman ka Allah. Tapi sabalikna sok sanajan bapakna kirang sae, lamun ibuna sae mah mungkin oge insyaallah murang kalina sae. Tapi lamun bapak inungna palampir sanajan bapakna sembaranya anakna teh nya grandong we kitu teh. Nya tingali atuh 25 nabi dan rasul anu murang kalina beriman itu penyebabnya saha? Bapak bawa ilmu. Nah aku matu. Ari bapak aku matu. Bapak mah ngamodalanana indung teu bisa aduh ku bapakna, tapi teu bisa titipkeun ka Pak Ustadna. Ai di dieu kumaha sok dititipkeun tah? Ai di kuinga ai nama geus loba teh dititipkeun budak teh. Jadi datang ku sorangan. Atuh bingung, erek dicepret malah ngadat kulotna teh. Ari teh dicepret budak nama tak setruk Ustadna. Karena memang teu aya satupun keterangan anu nerangkeun bahwa
salaki menang nyepret kanu jadi pamajikan, bab non guru menang nyepret kanu jadi murid gaya, kecuali illa biidnil wali, kecuali kenging izin tinu jadi wali di orang tua. Nah contohnya Pak Ustad aya budak bader menang dicepret, menang lamun menang izin tinu janten orang tua. Masalahna ayeuna mah geus loba budak asup ka masjid teh teu dititipkeun ku kolotna, makana wajar pas begitu dicepret teh ku ustadna kolotna teu narima laporkeun ka polisi. Ya, ayeuna misalkan terjadi aya seorang suami dereng dengan istrina, ya menang lamun menang izin tinu janten sepuhna ngan masalahna taroskeun ka kolotna baheula keur masrahkeun murang kali teh ieu teh ngaijinan teu kanu jadi salakina budak. Yen di mana-mana bader kirang solihah sok we kepret. Jadi aya teu pernah ngomong gitu kolotna. Hah? Tuh ngan kacek sok mentang-mentang da urang masalah kina kepretan urang kepret mah aing sehat mah teulan hatena mah heg wae ngan neungelan kana jasad mah ulah ila biidnil wali, kecuali aya izin tinu janten orang tua. Nah muta'alliman didik urang kali urang dina masalah agama. Bang sholawatan laman sholat si paman. Yuk lanjut bu, lanjut lanjut belum ngomong balik jujur ngopi bola kurang opatan karena kurang terangkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashiruna biha wa annana kunci bahagia dunia jeung akhirat teh catetnya bunya, catet mumpung pernah mungkin teh di mana orang suatu saat ketemu deui ngaji lapos apal teh kos ganti deui teh mah oh gitu. Anu katiluna kunci bahagia dunia jeung akhirat teh nyaeta mustami'an, pendengar setia. Terus kieu hadir ka majelis ilmu dai buat nerangkeun ilmu daripada sesat. Ya, meningge ngadangukeun. Mustami'an jadi pendengar setia. Lamun aya mingonan, lamun aya pangtolaban, ai kawas kieu nganamina di dieu tolaban atawa sarua pas diwing berarti. Sugan teh benten nya. Lamun aya pangtolaban, tolab. Lamun aya pengajian, ngaji, aya majelis sholawatan, majelis ghibah. Ngan kasih lamun urang nuju hadir ka pangaosan punten punya ulah dijantenkeun majelisna majelis gosip sing emut saur para ulama. Dzikrul makhluk daun wa dzikrul khaliq dawaun. Nyebut-nyebut makhluk teh penyakit, nyebut-nyebut urang sesama jalema itu penyakit. Tapi nyebut-nyebut sang kholi nyata Allah subhanahu wa ta'ala eta teh
obat. Makanya lisan daripada dipakai ngomongkeun batur lebih baik dipakai mikir. Tapi lain kadang-kadang dalam ngariung teu ngomongkeun batur teh kurang gurih, kurang bumbu kan kade mungkin ya khusus umat Kanjeng Nabi tenang tapi di wartosan ieu kanggo anu geus terbiasa gosip bawaan lahir bawaan lahir mah bener nah kieu khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad mah dosa teh dicatetna saentos genep jam demi apalnya. Jadi dosana dicatat lamun entos genep jam. Nah, urang ayeuna ngagosip, misalkan tadi maghrib ngagosip ya, can dicatat. Engke dicatat teh berarti jam 12. Makana mumpung can jam 12 tadi ngomongkeun batur saha wae. Sakampung beunang sadesa moal lintas kabupaten tadi toa cenah meureun ngajina. Buru-buru minta hampura. Aduh ece punten kurang gitu. Rek minta hampura abdi teh. Kurang tadi ngomongkeun sakedik. Nahan minta hampurana ayeuna asup kindi pas lebaran di meureun can dicatet ce burukeun waktuna ka berubah. Pan genep jam. Diberi kesempatan sampai 6 jam. Si emot beda urang mah teu bisa lepas dina dosa tapi minimal sing cerdas atuh ulah dijieun teuing kudu rada pinter. Urang teh ngebut teh teu meunang bawa motor teh baik wae tebas ngebut asal keselamatan kudu terjamin tah ye ge kitu da sabaraha ustad ngabejaan ulah ngagosip geus sabaraha hiji loba anu ngabedaan tapi dengan masih renyah gurih kene eta gosip teh tapi ayeuna masih lincah atuh ka gosip teh ya sing lincah. Jadi lamun ngagosip can 6 jam anu tadi teh kakarek didodoh ku malaikat teh sia-sia ieu tulis teh ceuk anu kanan mudah-mudahan eta teh katulis ku kiri ku malaikat ku kiri menyatat di sebelah kiri, cek nu kiri, hayang buru-buru jam 12 terus bosen di jelema ieu mah bersih kana teh. Tuh, tika genep jam, lamun geus genep jam can menta hampura keneh kakarek dicatet. Jadi lamun tos genep jam, can nyuhunkeun hampura keneh dina dosa naon wae kakarek dicatet. Ari tos dicatat itu langsung dihukum teu dah hukuman mah engkin di akhirat. Ari bete samemeh maot teh urang teh menang hidayah tobat heula karena teu aya bahasa dosa badan lamun urang kersa tobat tapi sabalikna la sogi rota ma'al isror teu aya bahasa dosa leutik lamun urang ada melanana tuluy ya. Sangu hiji disebut naon? Remeh. Saboboko kejo betul. Dosa leutik memang katingalina saleutik ai isror tuluy berarti jadi dosa badag oge. Asal urang kersa minta hampura pasti dihampura ku Allah samemeh mau teh urang teh minta hampura dihapus tah dihapus teh dosana ari catatan nama bon nama aya keneh jadi engke pas dia mau masar pas nyokot rapot teh era Pak Ustad teh ning bakulak pernah anu tapi geuneunan tadi hukum ih kuningali catatan oge geus era jujur Bu lamun ibu boga hutang karena teh dicantumkeun dina Facebook, dina IG, dina status amek teu. Era teu. Kitu. Anu padahal mah geus dibayar eta teh. Tapi erana aya teu. Era wah. Tah lamun geus kagok dicatet samemeh maot kok minta hampura heula. Moal ari dihukum mah ngan catetanana mah aya keneh. Tah
lumatak lumawi nubotak katingan awik sok ayeuna mah atuh genep jam sakali pergarwi minta hampura ulah kasawaki teh bapak minta hampura kunaon tadi ngomongkeun bapak nah dikre makhluk daun wadi kruholik daun nyebut-nyebut makhluk teh eta teh panyakit tapi nyebut-nyebut Gusti Allah eta teh obat makanan lisan daripada dipakai ngagosip lebih baik dipakai zikir komo deui ieu dosa ngagosip lamun nu digosip na jalmi biasa eta teh sarua eujeung ngakmam daging bangke dulurna punten kersa teu urang ngadahar daging bangke dulur atau dongkoroni ngadaan daging bangke dulur ngadaan daging bangke hayam dia teu daek itu lamun digosipna jalmi biasa tapi lamun digosipna jalmi soleh para kiai para alim yang ulama maka palah muhun masmum dagingna lain saukur bangke tapi plus beracun makanya kade bu termasuk penyebab hatekna jalma tulas eta teh ku sebab sok loba ngagosip jalmi soleh mata lamun urang tos kabeh gaduh jamiah majelis gosip tingali lamun kira-kira nu digosipna jalmi soleh geus engke heula nu lain teh loba keneh ieu masuk segala terus kadang ngagosip ke kana ketempuan si atuh minimal mah hindari ngadahar bangke ge urang teh tos alim komodi aya racunan tah anu mata telas na hate teh di mana-mana urang tos wani ngagogoreng wani ngagosip jalmi soleh komodi akhir-akhir ayeuna seueur pisan jalmi anu wani ngagogoreng para alimil ulama urang mah tong ikut-ikut lah keur mah amal urang teh saeutik keun lah anu ngomentaran mah jalma nu ngarti deui urang mah cicing we urang mah ngilu ngaji syukur-syukur bisa ngamalkeunana karena ngagosip jalmi soleh palah nu masmum dagingna beracun bahkan kieu aya dina salah sawios keterangan punten suatu ketika aya keterangan kieu aya nu nyebutkeun cenah dosa ngagosip teh leuwih badag daripada zina cenah tapi keterangan asli daya dalilna nya sadayana oge tapi memang lamun ditingali kawas kieu mah gedean keneh zina daripada ngagosip mah nya terbukti lamun aya jalma zina teh kaleresan tos boga salaki mangka hukumanana teh diranjam di baledogan teh nya tika maot leres jina muson teh kasepatna itu nu jina tapi lamun zaman ngagosip aya teh ceritana di baledogan aya teu aya malah dibere kopi emaknya ieu teh cuma kadibula atuh hayang nyaho malah dibere kopi tuh berarti padagan mah ya tetep padagan jina tapi kunaon make kudu aya nu nyebutkeun bahwa dosa ngagosip itu leuwih badag daripada zina kieu dosa ngagosip teh salah sawios hiji dosa anu hese dihampurana margi bisa jadi urang nu ngagosip pertama ieu geus meta hampura jeung geus dihampura tapi batur anu ngadangu kana hariwasan urang ngadangu kana kabar ti urang buah-buah dibejakeun deui ka batur kan urang sakieu ceuk ka dieu naon teh si anu eta tah ieu mah ulah dibeja-beja ka batur pada urang na we saya teh buka putakan urang teh bayar-bayar pada urang engke teh nu eta teh ngabejakeun deui teh ka batur ngabejakeun sarua pas ada urang cek anu tah terus pada urangna padahal jalma anu ngabedakeun pertamana geus tobat tapi ku sebab aya nu nuluikeun pada urangna eta dosa teh ngocor we terus ka urang teh kitu makana lamun rek ngagosip cik atuh minimal mah ulah sebut ngaran hayu urang kumaha dosa ngarada deui leuh kan urang teh bisa terlepas tina eta dan kudu cerdas saeutik ulah sebut ngaran si anu nu mana si anu tata
maneh datang abdi teh kan loba heuh digireun imam maneh pas sarua kene atuh gitu-gitu kene mah mustami'an jadi pendengar setia ngan kade ulah didamel jadi majelis gosip karena majelis gosip eta bisa ngalebur bahkan bisa tertahana amal urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan urangku hiji lamun non etika na ngagosipnya hiji lamun bade ngagosip ulah jalmi soleh nu kaduana ulah sebut nami biasa pada urangna si anu ya nih ada urangna si anu hayang nyaho teu sa moal sebut ngaranna nu ngaji penting tadi teh geuning ngaran saha ngaranna kan ngaji penting tadi we aya kubaturan tadi pancing urang mana urang Cianjur atuh ka wing-wing eta mah geus jelas disebut ngaran oge udah di akhirat bakal panggil jeung urang cabak irungna kuwi mustami'an jadi pendengar setia lamun hese kene jadi mustami au muhibban jadi golongan nu kaopat non golongan kaopat teh pecinta pendukung para alimil ulama lamun batur ngalaksanakeun sae Bu punten mun urang terse tong dihalangan cici we ya misalkeun batur teh jeung ka saya kali-kali urang teh cocok saya eta teh cocok gitu kumaha atuh minimal lamun teu cocok cicing ulah sampai jadi penghalang kasayan soalna mungkin bisa jadi penyebab hati urang teuas masing-masing hidup masing-masing maneh-maneh urang kumaha masing-masing tuh masing-masing gawe eta tah beli mobil mah panas wah bener muhibban jadi pendukung para alimil ulama jadi wah setengah 11 iya kim orang mahalul diam bareng-bareng cobi orang ngobrol kelas salah sawios jamaah iya mana itu hadiah mana teh cobi mana Bu pasihan mikna teh itu mana coba oh kos mobil urang teh geuningan mereka bakal luman ieu kunci bahagia teh sabaraha tah eta catat mun suatu saat ngaji jeung abdi pangi misalkeun kacaletot bejaan apa tuh ingat karena ge cobi tuh aya acu oke aya duit mana tadi murang kali anu nembe duitan teh mana jangan ajar dibere duit tadi teh sini ulun kita wah duitnya di mana oh aya aduh coba sini kayak perlindungan sholawatan ulama mungkin ayo sok sairan sok bios ibu sakedap deui bios terus dibagi besek can pantesan teh barali tapi wah cincin banget bagi acan canda amun gitu pada ulangna oh udah ganti baju lagi kenapa ganti baju lagi coba tadi tuh mau gerah coba nama teh saha pegang atuh di tangan bagus oh usia sabaraha genep genep naon tahun oh genep tahun tos sakola kelas sabaraha cepengan hiji kelas hiji naon SD entos disunatna atau nyeri teu hoyong deui nyai hoi raos mah tuh hayang deui ari ieu yang naon namina teh Alwi oh Alwi ya panggilanna Alwi osok ngaos tara osok apal surat naon Al-Ma'un coba sok gak kumaha Al-Ma'un teh kumaha coba suratna kumaha coba sok baca sing tarik cepengan sok bantuan mah cepengan sok sing tarik masalahnya teh ya sok bismillah Bismillahirrahmanirrahim terus Ara'aital ladzi yukadzibu
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يؤد ولا طعام المسكين وويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماء. Oh pintar. Cita-citanya yang jadi naon? Bos perusahaan. Bos perusahaan naon? Perusahaan naon? Perusahaan gosip. Perusahaan naon? Hah? Yakuza. Yakuza. Dari Yakuza deh. Oh Genji, astagfirullahaladzim bapak. Yes, iya dikasihan dia. Tos, nah. Tapi sing solehnya, sing rajin ngaos. Oke? Iya. Oke. Mas Salim, ini tos capek. Oh, tuh. Bye. Jadi ibu-ibu mana? Ada ya ibu. Itu ibu itu. Oke mak. Mak masuk rada hariwang ya. Isi salang jarios. Budak mara teh sok sabeudadna ngobrol ke amak deui. Cobi ieu mah, aya pingna. Salatan lama. Ku urang sairan heula yeuh ah. Siap teu? Sairan heula oke. Sairan naon ya? Naon iku terus? Hah? Kayak sholawat naon? Hah? Sholawat naon? Sebutung bawahnya. Naon? Iku oke, jadi bang iku mah mikir atau siap, coba sok lah. Siap ibunya, siap bu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alamat salihin kutabas badal mu'min anati syari'at tanbihin lisanah musnal bikadeh kabidamul ya'atan ikwantone ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraji
Mari ke mana ya? Ayo ibu-ibu senam. Ibu-ibu senamnya boleh tuh. Oh, ayah ada. Oh, kemana? Oh, ayo mau jadi luar dah ya. Pasukan ibu-ibu yuk. Maknya emak, alamak. Coba salam mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spek nih mana sholawatan di sore ini. Nabi sama Ibu Yati, Ibu Yati. Rumur, Di mana? Kandang Desa. Di dia kan? Cikadang. Ayo turun kemudian alamat kan? Oh, kali dituna mohon sarang saha makan dia. Sarang Putra, Seberapa jalan nih? 2. Oh, seumur rombongannya. Sarang Putu, Di canak sadayana menungan bumi saha. Jaya Sesaha, Ke ayah sasaha. Ari emak punten. Pada melang sehari-hari naon? Kebon, tapi sanes kebon emak, Waduh. kebon batur, Ke. damel kulit, Oh, di papan. Ora, damel di kiat kene. Masih gaduh caroge mah. gaduh, terus ngaturikeun. Kan? Ya, oh iya saya Ustaz. Jihad Pak. Jihad lah. Kok alasan bantuan batu dengan herang-herang seperti beliau bagus Ustaz. Wios humor mah wios. Pokoknya apa? Mapunten Ari di bumi sareng saha tuh. Sarang Putra, sarang Putu, sarang Buyut, Tapi alakurnya Yung, motivasi emak ka dia kunaon? Hoyong ngiringan tolong irmi, Kayak tujuanana jang naon? Dia ngertos nu kabeh diwartoskeun. Nya, tapi kumaha cek ibu ngaos kaos dia kumaha amok teu? Teu, tapi cocok teu. cocok. Cek nu cocok. Cek nu teu amok beun ieu mah. Lami teuing teu. Lami teuing teu ngaos daya. Ulah lami teuing milih mana kawer, Oh nanya nang lami teuing kaur teu naon? Oh geumpeur nyanyan teu mak. Pokona mah coba nyuhunkeun kata-kata mah. Kata-kata mah motivasi supaya nu ngarora teh kersa ngaos kawas emak. Rata-rata dina kasayan mah mun tos pupus teh lu ngadoakeun pupus ka ya. Abdi di ditu nu mingonan teh pamoget ka pungkur cenah ceuk bapak teh jumlahna 70 teh kali 2. Berarti kirang penerusna tah motivasina atuh naon mah pangna kersa ngaos teh. upami kersa ngaos teh mate hoyong gaduh ganjaran jaga di akhirat. Amin. Nah, Ya. kaduana mate sieun ku Allah diasupkeun ka neraka. Oh. Katiluna hoyong silaturahmi sareng jalmi-jalmi. Itu nya. Udah di bumi ge osok bari jami-jami mah. Sami. Ya, motivasina keren sieun ku Allah mang. Sieun ku Allah mau bosan. Eta aduh, sieun ku Allah bosan. Ai urang mah sieun ditinggalkeun jamaah kan nanyakeun ngaji kieu meureun nya. Nya kan teh apa? Ma ieu aya titipan. Ieu teh ti OCN Audio Sound System. Ya, doakeun nya sing tambah majeng ya. Sing tambah majeng sing tambah berkah. Sanes jadi mah, urang bisa buat gablek mah. Ngali titipan. Nawi teh di AC atuh. Ya kan abdi mah ngaosna. Ieu kan itu nana. Ieu mah puntennya. Sok atas salam. Coba mana di. Ayo kene tuh. Hatur nuhun Pak Ustaz, jajak kalau weron kasiron ditampi Ya, hukman. sami Sing mah. diparanjangkeun dusrawahna. Oh, komo kedah eta mah. Sing disarehatkeun badana. Amin. Sing digarampirkeun rizkina. Amin. Kung sakitu
gitu Tikma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, spek lulus ya. Jangan sanes di mana? Mana deh? Mana? Pasukan Bajigra mana? Belah mana deh? Tuh mang tuh. Pamuka tetawa coba sok mana? Mana deh? Ya ayah kena dua deh, ayo salah. Mulai dijampek pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah anak beda kalah sangar ya. Benten bapak sahana nih. Abdi jeung nama Warnadi, Pak. Sah? Warnadi. Pak Warnadi asli di dia. Bandung. Oh di Bandung. Tapi bumilnya di dia. Oh itu bebeknya oh terus bapak punten da abdi memberikan ngawas lagi kawas ieu kaayaanana menurut bapak kumaha cocok teh kanggo urang di dieu Alhamdulillah Pak, kakak pikiran cocok. henteu ama Betul. ya syukurlah cobi motivasi kanggo abdi sangkan semangat hidup tika usia seperti bapak kawas kumaha. Mudah-mudahan ST Majelis Raya mudah-mudahan istiqomah sana. Amin. Terlalu banyak ke Islam. Amin. Di Argentina. Amin. Coba nyontohin kata-kata itu Pak. Kumaha barudak. Coba Pak nyontohin kata-kata apa? Kami kata-katana ngacatur teraskeun lanjutkeun sareng gas. No. Teraskeun lanjutkeun gaskeun. Allah. Kumaha keren. Aduh, pasti anak gua bangjek ya. Iya Pak, atur lumayan ya di abdi Paknya. Pokok di abdi iya di mana titipan Pak doakeun sadayana. Atur nuhun satacana Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mana deui? Hiji deui urang mahluk kiam. Mana? Aya kene? Mak. Ah, sok mak lah. Jadi sok. Ayo mak, ayo. Nah. Oh itu tuh. Atuh mang coba setelan nu atuh selesai jumpa. Tuh. Bingung nanya kolot langsung kawalat salah ngomong ge. Coba mana deui? Mau di luhur yuk, wah yuk majelis seger ya. Numpang sanggup. Coba mana? Wah iya Ustaz deh. Aduh, malah kurang didalilan gitu ya. Aduh, mana? Ya, Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, sakinten aya nama. Salam itu Ibu. Uma dipanggil Uma kalau di sini. Uma, tuh kan Ustazah cek urangnya. Ya, mulai Uma mah pasti nah. Di palihan mana? Di sini halaman 2. Paling bengker. Oh keseharian berarti mimpin pengawasan gitu? Hah? Iya. Cuman itu mengajak buat ibu-ibu para pemuda-pemudi semangat. Mau konsisten dalam berbuat baik ya. Hebat, gios lah.